Coba. Bulan. Aing segala. Aing. Ini parah nih. Tuh kena itu. Nah, yuk ayo. Cari ke kafe yuk. Tadi dia gitu. Heeh. Mancing kati iseun. Jerong rame naman. Kafe Barlis. Oh di dia kan, Cil? Heeh. Jerong rame naman. Aing lapar nih anu sangu. Bisa di jeruk aya. Ayanya Aya. kopi aya. Kopi aya ya. Anu mah ieu bacigur. Goblok. Kapan sikat iseun kan, Cil? Jerong. Orang yang di liar wah bisa mah. Aing tuh aya miliar. Aya di jerong ya. Aing kemana, Cil? Jadi gua kali itu daguan itu anjing ke dia lah kasir. Pesen sangu lah nya. Heeh. Sepada. Punten. Sepada. Punten. Sepada. Punten. Itu adik. Kamu mau pesen apa? Aji, aing sakit mah pedagang ieu bikin kata deuleu. Untung geulis ya. Ayana naon wae? Kiriman naon? Yang minuman, es krim, atau makanan? Nu berat atau nu ringan? Soto aya soto. Dilihat tuh kiriman, lihat. Liwat Kok sarang karedok nah Ya. dia wajah adik kan sesuai sarang liwat sarang karedok itu nah dia Coba berat, tawaran red velvet lah deh. Velvet nah dia Atau kamu singa aren. Begitu. Aji, singa. Ai red velvet teh dengan sangu lainnya. Red velvet teh dengan sangu sanes. sanes red velvet mah minuman khusus untuk anak kecil seperti ade jadi dari nyubian nah dia red velvet deh Udah aja ayam bakar sama teh hangat. tuh Bikin naon bener-bener untuk ngeliat kampung. Apaan yang bakar? Jeung teh manis mau jauh. Terus EKW atuh bikin ya silakan diantos begitu nya dingin kayak diantar ke pemitos masak Iya dong. Cilila pisan aing. Pesen naon wae tadi mana? Ayam bakar jeung teh hangat. Oh, deuleuh saya tuh. Oh, Ya gila aya teu bisa main kieu mana maneh remen ka dieu. aing geus biasa aing selangganan. Kape naon ieu teh ngaranna teh? Kafe Barlis atuh belagu pisan tuh baca watere Barlis kafe. Atuh mah tong ditunjuk kan ngarakeun sana bajama sia teh ku aing jabret geura. Bisa teu main kieu maneh? Aing mah tong beronduk kieu. Sarua jeung ngadu kaleci teh kieu. Atuh mah kaleci pan ieu make ieu tak ieu tak. Sok maneun sia teh nyengserikeun ka aing. Di itu nu bodas atuh. Oh iya mah. Sok. Atuh mah tong dipindahkeun kan tah kitu. Kumaha? Sok. Aing mah mana nyatang mah ya. Ya, kurang tadil. Cicing. Ah. Ah. Sok, ya teh bisa mah. Beuleuh asuh. Aji. Atuh sok ngaliakeun pisan sia mah. Terus naon buat? Ah. Coba. Bulan. Oh iya. Yo, rasakeun cetangan aing mah tere. Sia usah kabecus deuleu ieu centangan aing ye. Sia. Sia kunaon? Teu kunaon? Acil. Acil. Acil, awewe geulis bisa ka dieu. Hah? Awewe geulis bisa ka. Maneh teh kunaon? Teu naon. Awewe geulis bener teh naon, Acil? Teu naon. Bener teh naon? Teu naon. Anjing. Goblok deh. Jadi
pisan aing ada gua. Atau gimana, Jang? Wih, wadah yuk, kenalan. Aing keur ngadaguan gering karo ti Kuningan. Si Aso panyaba dagang kerupuk di ditu teh. Nyaon kunaon cek aing daek balik wae ngomong nama cenah pan babaturana digawe di rumah sakit dianterkeun dina ambulan ini teh di rumah sakit Mitra Husada di Kuningan. Dianterkeun aing teh ka dieu aing geus tunu ge aing ngadedak goan ye. Si kehennya nyeri naon di samingka karang saminggu nya bana teh. Nah, kunaon, geringna. Wan jauh ti Kuningan teh. Manya dianturkeun ku ambulan, sing bener we atuh. Akeun siapa dagang deket rumah sakit Mitra Husada di Kuningan babaturana supir ambulan beureun dibawa nyogring mengsretnya naon. Cicinta gua aing batur. Atuh ari nungguan mah aing kudu bari udus. Ya, geus kabaca ku aing ti tadi ge. Unggal lempangan tengan ngireum aja ngireum tah. Cek aing gawe ulah enten bisa teu ngira. Ki mah di baturan. Tuh udah itu mana tuh udah datang. Oh iya tuh udah. Tuh udah baca tuh. Rumah sakit Mitra Husada. Percaya urusan sama. Mana nu geringan? Ayo dilebet ang. Tuh anjeri naon sana ang. Aso, Iya, naku naon maneh? segala nyeri. Aduh, aing kakarage saminggu. Iya atuh turun. Teu kaduga wadoyok pangku. Panas tiris. Aduh, aing jang bantu aja. Aduh, aing segala. Aing. Tadi gitu ya. Ini saya dulu ya. Aing. Sok saya. Aduh, anggun pisannya atas diantar kan? Sampai-sampai. Ngopi heula. Gambel we lah, tapi diantos sendiri di rumah sakit. Oh, ieu teh rumah sakit naon ieu teh? Tadi teh? Rumah sakit Mitra Husada. Jalan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Oh, nuhun atunya, ah. Nuhun. Aing mau ngopi mah. Mohon, da abdi ge rusuh di ditu teh, Pak. Siap mun hati-hati di jalanan. Nuhun, sami-sami. Siap mun. Aing jang euy segala wae atuh. Mohon. Sok, Wadoyok, ambulan geus indit. aing bener namanya sok jadi naon? Aing sabarana teh gering ieu. Ngan dagang ti iseun. Jadi we inget ka pamajikan Mang Doyok. Begat beus eueuh. Kan geus jam 1 peuting kieu mah. Jadi we aing ngagawean babaturan. Nah aing dianterkeun. Nah, yang naon dirasa sok. Goblok sugan. Aing ada dago 3 jam 11. Mantong kitu, api-api gering ku masih lamun geringan. Pan aing inget ka pamajikan Wadoyok. Wah, goblok kakawean aing. Goblok.